Bah, sasi pisan aing tiga ngeunah ieu teh. Urang mah teh pamesenkeun. Sia mah dusun kahed. Cicing aja dong. Ieu mah aing jeung ka siapa can deui nangan duit apa nu duit. Sia mah sing mikir sia kumaha carana nangan duit ayeuna. Haus atuh mah nya aing. Mah kudu nangan duit, pan heuh sarua keur duit. Poe ayeuna mah teu iseun, aing can menang mangsa. Ih, sia dusun anjing cicing. Ngajedog anjing dah. Sia anu geus kaditu deui lah. Anjing cicing sia mah ngajedog deleukeun anjing ieu. Aduh. Seger meureun. Alah anjing. Aduh, ngeunahna adolna anjing mulai dua ieu mah. Aduh, atuh ngasaan saeutik. Saeutik urang mah pandu. Ih, sia mah geus anak ieu. Sia mending keneh nangan duit. Kumaha carana we sia? Da poe ieu sia can setor ka aing. Kakara deui urang ngicak lembur mang gitu. Karasa ieu teh mumpung di lembur atuh bawa ulin-ulin ka mana urang mang. Heeh teh, tapi urang teh apal tempat ulin ada euy. Kira atuh song ieu barang tangan sugane panggil jeung barudak di ditu. Kira-kira di mana geura aya tempat ngeunaheun atuh? Islah hayu main tong ka ditu we heula kanan sugane aya barudak di ditu. Coba nanyakeun. Oh, sugan aya anu karaoke atau naon Oh, siap. Beres bos begitu mah beres Mas. Ayo. Ya. Aing kudu nangan duit ka mana tuh cik kieu aing. Sebeurang bayang nginum. Geuleuh. Aya. Bah, aya piduiteun aya. Geus cicing bah, cicing. Geus sok sama sok pinter ieu. Kan piduiteun naon kira-kirana kudu kahati ku aing kotak aing. Abah mah cicing we. Pokoknya mah tahu beres sketsa apapun saya rencanakan. Pokoknya mah tenang. Geus cicing tungguan kedeung ieu. Kiranya. Cicing, tenang aing. Stop. Ayenan atuh Haji. Gaganggu wae ya. Urang aya perlu. Aduh, mau pada kemana maksudnya ini? Ayah si bos, tamang bos. Iya kemana yuk? Iya, mumpung di lembur urang teh karasa ieu teh. Pengen main atuh. Oh, atuh gampang. Tapi ini tangan ulah dikil-kil atuh. Kumaha saya mah. Maaf. Hayang hiburan hayang lain hayu jeung urang lah geus hayu. Ayo, siap. Asa ini teh beres euy. Buah-buah ieu mah diporotan kira si Haji. Lah, wah aing cuang tuturkeun Yo, bos. Aya di dieu mah sagala ge kaulinan aya. Bisa ek nanangan moal kareso tenang, tapi cicing tungguan heula. Urang ek bebeja heula Ka mana? Bebeja heula ka nungguan anak. Kami happy. Siap. Aya piduiteun. Siap pinter kumaha. Aya bos di kota yang ulin daerah ieu. Tamanehna teh hayang hiburan sagala ge. Tapi kira-kira sia meunang piduiteun eta. Alah gampang asal tambahan ku abah di dia tinggal ngomong. Nanan ge aya kecap penta duitna. Bisa coba ka dieu. Nah, geus aya si abah nungguan di dieu. Ente hayang kumaha ge aya hayu. Ayo. Iya. Ayo abah tuh. Oh, kali kali. Mana? Oh iya. Sok. Alhamdulillah. Abah, Bang. Alhamdulillah. Aduh, selami pendaknya, Pak. Pan heueuh kitu nya sok di mana ayeuna urang? Abi di kota, Pak. Syukur heueuh. Moha eta duit aya eueuh. Coba ayo. Halus ya. Kana naon di kota ayeuna? Abi mah tanah ieu we, Bah. Dagangan gitu lah. Duh, gini, Bah ya. Karesel gitu ya, mumpung lagi di kampung, ada hiburan enggak atuh? Weh, aya atuh. Di sini mah banyak. Pokoknya babalatak di sini mah. Geus teu kudu dipikir cenah kumaha saya kan di dieu mah. Ejakeun wae nana mah ngaran Abah di dieu mah. Aya geus urusanana di dinya resep karaoke lain. Ya. Pokona mah di dinya daguan ka di tempat, ke jeung si Haji ditunjukkeun tempatna. Abangan daguan di dieu heuh. Kitu wae nana mah ya. Saudara meureun mengerti lain. Kitu lah. Kira berapa Bah di dieu, Bah? Hargana tuh pan di kota mah mahal duh, sugana di mah beunang murah atau kumaha, Bah? Jadi eta mah lamun tarif di dieu mun teu salah urang 250 ribu. Aya pokona artisna aduh hei lah ya. Engke ge di dinya pasti kataji. Alah, geus teu rasaan aing ye. Aya naon tah si Haji ye jeung si Abah. Buah-buah arek diporotan ye dunungan aing. Oh, tenang, Bah. Aya ye. Siaplah sakitu mah. Ya, Bah. Sebenarnya Tadi cek Abah teh ya. Narima ieu nya, nu penting mah didinya engke jeung si Haji ieu, ini ka ditu, terus kemudian ke tempatna jeung si Haji geus balen ieu. Lima duit mah sementara nya kurang di amankeun ya. Siap. Mun aya naon bejakeun we, cek Abah kitu nya. Kali itu, ayo. Happy. Ayo, mangga, sok. Di sini sok. Oh, duduk. ini. Sok duduk. Siap. Aduh, tapi tunggu dulu ya. Saya mau ngontek biduannya. Oh, siap. Ya? Boleh? Siap.
Nah ya nahan sia balik deui karya tuh. Kapan ieu na kumaha itu? Sama geus kieu we. Aing yang aing da ieu mah kop jang sia kurut aing. Kurut aing yang sia. Pangneangan kedua eta kelapa muda aing duagan bawa jadi bahasa Indonesia aing jeung si bos eta. Pangneangan kedua kan aing. Eta duitna. Geus cokot cok aing gitu cokot lah. Sok. Hoi, anjuk tahu kan? Geus saha? Siapa? Ayo yang nganjuk mah harita can dibayar ih. Panyawa aing kita tuh. Baiklah, kayak dibayar bener. Menang duit. Wah, sok enggak suka waduk. Menang duit anu mah ya bos di kota bener. Bener kayak dibayar buri ya. Bener erek. Awas ya mun Geus ngebohong. mitere ieu. Ayo yang nganjuk. Atuh ieu kumaha? Apa dia? Angger. Yih, kemana? Pinjam lengan. Oh. Edan. Bener. Singila ku aing sok ngasaan. Lebih mantap. Ya sia mah kurut aing. Dari mana-mana ge. Da aing dengekeun sia mah. Dari mana-mana ge ari bawahan mah kudu dihandap. Udah ieu mah dedekna dihandap. Geus. Inom ku sia inom. Mangkana sia kudu pinter. Teu boga duit ge sia tah make otak make polos segala sesuatu hal ge. Geus sia mah duit mah kudu suruhan aing ke sia mah acan. Ai duit kumaha pan urang kudu nyawa etana. Sia make otak atuh. Tadi gede eta. Geus anu mah kieu sia neangan heula. Jung neangan ka mana we da loba ieu awewe mah atuh. Jung neangan sia. Atuh asal awewe we heula nu penting mah. Batah bawa kan heula ka dieu awewena sia. Bawa heula ka dieu. Tapi kayak orang menangnya. Bawa heula ka dieu heula lamun ceuk aing. Jadi maju di tela sia neangan. Bos, masa 250 tempatnya kok kayak gini? Ya kan suasana desa mungkin. Jadi begini meureun lah. Oh iya kali bos ya. Aing pusing jadi aing muka temblehan ku si Abah. Aing nu kudu neangan jaban can dibere duit na ge lah. Tapi da ngomongna asal awewe. Mangke. Ya, ayo milu. Milu ke mana? Yang duit teh, yang duit teh. Oh, ya. Hayu milu, pokona. Hayu, gawat. Tungguan lah di dieu cicing. Wah, geus meunang. Halus aja. Pokona mah. Mantap pokona mah. Iya. Itu pokona mah. Halus sok heula aing ka dieu, heula. Tinggal bawa ka dieu. Ya, cok, yang duit mah buka tiung sakedeung, buka we, sok. Ayeuna buka, sok. Mah, yo. Ada. Aduh. Hari sia. Ayo mari biluan anjing atuh. Ieu masih oco atuh. Aduh, aing mana we sia bodoh-bodoh teuing. Macam asal awewe. Allahu Akbar si oco ieu mah. Atuh bae. Apa nu awewe teh lain si oco. Aduh, ieu mah geus kolot. Ieu mah geus kudu geus suet kanu naheun ieu teh ngaranna teh nya geus kolot ieu. Geus kudu ibadah lain ieu. Aduh. Nyanyi nama ngeunaheun. Alah, anjing ngeunaheun. Sialah. Geus balik. Heuh atuh bah, ai sametan kumaha? Ih, sia ngomong deui. Hutang lu bajal mah deui anjing geus balik. Balik sia ke kuan dibayar yuk. Balik. Udah Abah mah hayang nu semok, nu alus, nu kiun kitu, ai duit teh dibere urangnya geus sadaek-daek semenang-menang atuh. Ini gimana sih Haji Mang? Udah lama teka dia ya? Teuing kita di asal dilapisan. Wah, jangan nipu nih. Tah, kurangnya tadi bos. Kurang tadi asa curiga eta teh si Haji teh. Aing nggak bener ini. Aduh. Kumaha si bos itu geus nungguan di saung. Aing mah karunya euy khawatir. Geus neangan deui sia mah. Geus neangan deui. Hayu neangan duit eueuh.